Eta salah satu contoh Mbah Muhyiddin, Mama Muhyiddin Parung Sapi. Lamun Mama Sempur, Mama Bakri dek ditanya masalah ku Kiai di Jawa Tengah 10 masalah. Mama Bakri geus nyieun heula we masalah 10 masalah nu bakal ditanya, ditenden di luhur di dinya. Ngebeng-breng gede terus tempelkeun dinya. Tamu datang Kiai di Jawa Tengah sama para Kiai diantara Kiai Abdul Hamid. Waalaikum cak santai. Waalaikumsalam. Mangga cali-cali cak duduk bere cai barikeun neuleuhan lafad-lafad nu aya di dinding di antara nu kabaca jahil percis naon nunduk ditanyakeun geus aya kabeh di dieu. Masya Allah cak Kiai di Semarang. Ieu mah teu kudu kapanggih jeung mama, urang geus dijawab ti heula di dinya. Ya Allah ya Rabbi. Mun urang bisa kos kitu pake main cimplong. Waduh. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Iyalah hamba-hamba Allah. Dibere nyaho ku Gusti Allah, tapi jalanna mah biasa bae. Henteu asa aing, henteu kumaha. Masya Allah, gitulah ahli-ahli Allah nu geus datang ka tahapan ma'rifatullah. Jadi urang ya tercengang kadang-kadang, kaget kadang-kadang, geusna oja heueuh. Ieulah ilham terhadap para aulia-aulia Allah. Masya Allah karim. Aya Kiai hayang nyaho ku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaanana, maka datanglah salah seorang santri tim Mesir Kiai hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri. Katropong ku Mama Bakri padahal nyana teu ngomong kasaha namu sanggeusna namu milu ngaji katempo meureun ku Mama Bakri. Mama Bakri ngabahas bismillah ti mimiti ba huruf jar ismi majrur jar lamad jana kasra zahir ismi mudhof Allah ismun karim mudhofun ilaih ar-rahmani jadi sifat awal ar-rahim sifat hakiki ari pelanggaran beres. Ku Mama Bakri dielal bismillah subismina subismina su ismun susimun laji fi'lun. Terus usus gelatu domatu alal wawi terus datang ke beres dia. Terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana pan maani. Terus diasupan ku pan naon kitu mantek. Terus pan bade. Didinyalah timbul munazoroh. Rame bismillah teti mimiti sakali ngaji 2 kali 3 4 kaharti keleh ku santri-santri barang geus saminggu mah geus teu kaharti eta cacak-cacak santri baheula ku ari mang mimiti ngaji ge haju teu kaharti bae kan kadituna eta Kiai tim Sir teh senyum-senyum bae seminggu masih kaharti barang geus lewat ti seminggu mah nyana geus teu kaharti sarua bae. Pohara jasa ilmu tidinyalah langsung manehar yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri lantaran kanyahoan isi kandungan hatena hayang nyaho coba ilmu Mama datang ka mana ieu ku Mama diteruskeun ba terus deu kaharti deu henteu terus bae hoyo datang ka teu kaharti ku jan. Kitulah ahli-ahli Allah. Jadinya kakar taslim berarti istimewa Mama Bakri. Itu orang mun ngaji di Mama Bakri biasa baik. Artinya biasa baik. Biasa eueuh leuwih tapi ketika yang masalah anu rumit seakan eueuh masalah nu rumit di otak Mama Bakri. Iyalah ahli-ahli Allah. Almarhum Abah kitu Agrat mitoha Abah Bapak kolot kula min jihati Umi. Maneh nama santren di dieu sok ngusna jago nasrib segala rupa bahkan hikmat nage jago jasa nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti Banten. Wah tuh golok mau jadi potong-potongkeun ku jana. Ieu tah Bapak kolot
masantren lah ke benda bareng jeung Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot. Habib Lutfi budak ngaji beres terakhir ka Mama Bakri ki dieu heula ka imah ti imah kawin sanggesa kawin terus masantren dah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri pesantren ka ditu naik kareta langsung datang sanggesa datang disurah ku mama cek mama teh masantren bae bagus tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjaran ngan tetep ai qodoanin mah kudu di qodo salat eta di kareta pancen di qodo asa dipupuhan mah pan beungeut nya anyar pan qodo cek mama kudu di qodoan ngaji mah gampang qodo heula be cek bapak kolot maka aing mah eta bang aduh cek bapak kolot geus aing di qodo bae heula kodo langsung beres isuk dah ngaji dari maghrib ngaji manges bisa cak jana maju aya ilmu jurigan moal beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah maningan gitu kudu segala tuturak digolok tuturak ditebak jang naon heuh cek ke bapak kolot ka aing deui bae kaing deui bae sakana satungtung can dipicin mah ilmu disurah bae isuk ngaji kitu deui bae hook meureun eta ilmu nang muasaan padahal mah perang henteu naon henteu jang naon cenah ilmu kos kitu jalamun paeh mah teh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh ke isuk ngaji kitu deui bae kaing deui bae piceun ku nya gas mali wirid-wirid ilmu hikmat mah geus bae geus pokona ngaji ieu bae mah nasrib ngelal ngasal geus sapinah geus sabae geus dikadinyakeun bagus cek nya qodho geus ilmu juri geus dipikeun ngan aya kedeh cek nya eta di jero hate aing si cicing di mitoha apa di imah sorangan di mitoha apa di imah sukulon haju boga pikiran gos kitu sedengkeun pan bapak kolot kitu tah aing si cicing di imah apa di mitoha di imah apa di kanyawan keneh bae teh aing di mitoha apa teh teu naonan cek Mama Bakri teh make jeung boga pikiran-pikiran kos kitu atuh ieu mapasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedek di mitoha ka Allah ibadah deuk di lemur sorangan ka Allah make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat ka Allah deuk di mana bae hirup Allah ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya geus teh kudu mikiran hayang boga santri hayang boga masyarakat kamar ria nu kos kitu mah aduh aing dipupuhan deui bae cek mitoha beres geus aing mah geus kumaha Allah bae geus lah geus kumaha Allah we beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh kumaha Allah bagus kuari mah cek Mama Bakri geus di jero hate teh geus lempeng kuari mah hiji kodong geus eta pan batur teh jola lakon eta santri teh anu saja betul ya pan ai kasorangan mah nyaho aing eta ilmu juri geus dipikeun cicing geus kuari mah geus lempeng biasa kunaon haju mikiran kumaha napakah kega dapagahan pamajikan jeung anak ti mana atuh kulaon boga pikiran kos kitu teu beres boga pikiran apakah kitu mah ibadah encan naon encan lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran apakah jak kuari ge usaha henteu naon henteu kawin dikawinkeun haju di modalan eta nang saha atuh ka ditu lagi moal teu kitu kajen kumaha ge heueuh oge nya cek bapak kolot jija heuh dilempengkeun kakarak lempeng geus kuari mah geus lempeng cekna ngaji nu bener tetek saha anu nganyahokeun kos kitu pan aya eta ya Allah ya Rabbi karasa ku soragan bodoh entak geus cek bapak kolot ka dieu bae ngomong ngajina naon aing ndek ngaji ilmu marifat bae disurah deui bae sagala hayang ngaji marifat sagala naon kajawan bae
gitu ya Allah ya Rabbi lain letik Mama Bakri Masya Allah nu mantak teureun-eureun di zarahan lain ku murid najeng alumni baik berbagai manusia berbagai kalangan zarah kunaon masa hirupna geus usul ilallah kos kitu iyalah wal arif yang kudu ila suhudil kudrat kabaca gana teh langkah-langkah jelema